ye bumi teh mere pepeling, mere peringatan ka urang anu masih keneh hirup di alam dunia, anu masih keneh hirup di luhur. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bihi ulumihi fid darin amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman, Allahumma zidni ilman, Allahumma zidni ilman. Al-babu asyara fi dzikri khalil ardi wal qabri. Dina ieu bab anu ka-10 nyaritakeun tentang tingkahna bumi atawa tanah wal qabri jeung kuburan. Qala ngandika sapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Saur Ibnu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innal arda sanyana bumi teh kutuna di ngageroan kula yaumin asaro kalimatin dina sapoena teh 10 kali bumi ngageroan ka urang, mangnyaahkeun ka urang, ngabejaan ka urang. Maksudna gegeroan di dieu teh lain gegeroan jojorowokan teu puguh. Maksudna ye bumi teh mere pepeling, mere peringatan ka urang anu masih keneh hirup di alam dunia, anu masih keneh hirup di luhureun bumi, sing hati-hati sebab anjeun suatu saat bakal balik ka jero taneuh. Ta'kulu yabna Adam, ta'kulu teras ngucap ye bumi teh ye taneuh teh, yabna Adam, anak Adam, tasa'a alla dhuhri wa masyiruka, anjeun lelempangan di luhureun tonggong kaula, wa masyiruka pibatni, anjeun kudunya bahwa tempat balik anjeun teh eta beuteung kaula. Anjeun hirup neangan pausahaan, neangan harta, neangan dunia di luhureun taneuh, tapi sing inget wahai jalma-jalma cek taneuh kunyaah-nyaahna ieu taneuh ka urang sehingga ieu taneuh ngingetan, hei anjeun anu hirup di dunya ulah kajongjonan teuing, silakan neangan duit saloba-lobana, silakan neangan harta saloba-lobana, tapi inget anjeun bakal balik ka jero kuburan. Ngingetan ieu taneuh teh kunyaah-nyaahna ka urang.